Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh sareng wake neraskeun si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Tapi harita si Rawing geus metakeun jurus pancerasa sarining geni digabungkeun jeung jurus pancerasa sarining bayu bagian tina ilmu silat pancatunggal. Moka hajirimna jadi tebeda ti kalangkang sedangkeun sapasang leungeunna nebarkeun hawa panas anu tembus kana kulit jeung daging. Dina hiji kasempetan anu hade mangsa si Rawing mampu nyingkahan panarajang lawan dina celah lolongkrang kosong nu memang di luar dugaan Sujali. Tonjokan si Rawing nu leungeun katuhuna ngagedor kana dadana Sujali. Bangkiung daligdeug Sujali ngagero bari burial buncelik nahan kanyeri. Subala jadi beki muntab amarahna gancang harita nyusul tepus ku panarajang susulan karep hayang males ka si Rawing nu geus bisa ngasupkeun panarajangna kanu jadi adina. Si Rawing nyaho-nyaho geus aya di gigireun belah kencana Subala, leungeun si Rawing metang hantem puhu ceuli lawan nu belah kenca. Hiu jebrod. Waduh! Selonton bangkiung. Meh we Subala harita rubuhnya ngigir lamun teu buru-buru ngajaga kaseimbangan badana. Alah, meniting solonton kitu geuningan. Ayah, bet manya aya jagoan kitu lur. Sok maju di kenya, cekuring oge kade. Lamun nyekelan bedog kudu bari jeung wani metakeunana. Subala jeung Sujali geus teu bisa ngaladenan deui caritaan-caritaan si Rawing. Duanana bener-bener hatena kebek ku kakaget ilmu silat manehna dua anu kawilang pangrasana mah paling onjoy batan jago-jago nu sejena. Tetela ayeuna neunggar cadas. Sabab nu ngaran si Rawing mibanda tahapan ajen pangarti nu jelas susah pikeun bapakanana. Lihat Subala jeung Sujali maju deui bareng ngagunting tangtungan lawan ti belah kenca jeung katuhu. Tapi si Rawing tangtu bae geus aya gati anggalna malah karep si Rawing mah hayang buru-buru ngungkulan nu jadi lawan dina harti lumakuna tarung kudu buru-buru lekasan. Plos. Bareng jeung sabetan-sabetan bedog lawan teu keuna kana sasaran, si Rawing leuwih ti heula ngarahkeun panarajangna ka Sujali. Runtuyan dua kali tenggelan si Rawing kena pisan kana dada jeung iga burung lawan Sujali. Ngagero nahan kanyeri tina sungutna malah nyebrut harita. Harita getih sagala rupa dibarengan ku awak anu ngabangkieun ka tukang nyebrot tina sungut. Jebrot buas. Wadah! Daligdeug tolonjong solonton kebut. Sujali rubuh kana lemah. Nyobaan ngoneal hudang tapi karasa dina jerodana nyelak getih nu hayang keluar. Untung sakit oge si Rawing teu boga karep pikeun binasa kana jadi lawan. Karasa ku Sujali tapak tenggelan si Rawing mubuh panas nyongkab panas tembus kana dagingna nu asa tutung. Bibir jeung gado Sujali harita baseuh ku getih. Si Rawing ningali kaayaan atawa pancu dina tangtunganana. Ningali kaayaan ka Subala anu katingali harita ngajanteng bari ngemuka kaget. Beuki yakin aya nama pikeun dirina yen anu ngaran si Rawing memang jago pilih tanding nu estu lain lawan nu bisa diungkulan ku dirina. Subala ngajanteng bari jeung nyekelan bedogna nyarita jero hatena. Edan. Bener-bener meh teu percaya pikeun diri aing. Anu ngaran si Rawing lain bantrak-bantrakeun pangartina. Waduh. Cilaka lamun kaya kieu mah ye. Aing oge tangtu bakal ngarandapan nasib seperti Sujali adi aing kaya kieu mah. Subala hatena mimiti dieunteupan ku rasa sabil teu percaya diri. Sabab tandang jeung babasena si Rawing teh telah jauh di luar dugaanana. Subalo! Subalo! Kuneon kalakang ngajanteng kitu. Ieu teh keur tarung lur, lain kalakang ngahulang ngamalun kitu, ngamalun ngalamun kitu. Pino dieu. Kumaha arek diteruskeun? Ngayo maju atuh.
Subala reup geuneuh krai pias beungeutna. Lain bainahan getaran amarah ayeuna mah tapi oge rasa kasieun mimiti mangaruhan kana hatena. Sieun rubuh saperti anu karandapan ku baturna jeung dulurna. Kumaya Subalo tek diteruskeun moal. Atawa eureun bae nepikeun ka dieu. Ngeunahna mah dawayah kieu mah neangan anu seger-seger jeung amis. Nikmat segera lur. Montong sombong Sirawing. Dewek can rubah saeleh deuleu. Coba-coba urang ngadu jiwa deuleu. Dewek penasaran lamun tacan bisa nyebetkeun bedog kana beheung manes ya. Tada ya setan. Huap huap. Huap. Moal beunang lur. Sabab salah nyebetkeunana ngilang ting keluar. Kuduna mah diajar deui ngulinkeun bedog teh lur. Subala geus bener-bener asarek bitu dada lantaran bakatku amek bedog nalir upawa jadi sababaraha hiji ngurung kana tangtungan badan lawan. Tapi Sirawing memang geus bisa ngukur kana tahapan ajen pangarti lawan. Harita jirimna jojorelatan dina tata gerak jurus pancerasa sarining bayu. Waktu Subala geus rada ngurangan tanaga sabetanana lantaran teu boleh keuna ka tempat kosong. Sirawing mimiti ngalakukeun gerak panarajang balesan, sapasang leungeun anu nebarkeun hawa panas dina jurus pancerasa sarining geni, bener-bener ngajadikeun Subala kalabakan. Plak! Leungeun katuh Subala nu nyekelan bedog di tepak ku Sirawing. Celeng bedog teh ngaceleng suku Sirawing meta. Cedak! Huap! Kena pisan ngajejek iga burung dituturkeun kedua kali tenggelan kana dada jeung puh ceuli. Plak! Ceblok! Cengkang gebut teu beda ti anu dibantingkeun ku kakuatan anu kacidarosana. Harita Subala rubuh ngajengkang dina luhur lemah. Karep mah hayang buru-buru manea hudang Subala teh, tapi karasa tina jero bibirna nyurungkuy getih nu haneut keneh, tanda dirina tatu di jero. Sirawing geus pancu di dina tangtunganana opat lawan geus nalambur rubuh, neuteup ka Subala jeung Sujali bari terus nyarita. Doh. Kumaha pelemnya, nikmatnya. Tah, lamun geus ting barengkang kitu mangke bisa badami ngobrol nu bener gra. Edun ieu mah yo, rek ngariung badami kudu tarung heula. Kumari si Anteng geus beres kitu. Sirawing ningali kalebah si Banteng Bulung, katingali harita si Banteng Bulung nying hareupan dua lawan deui anu duaan mah geus namruk rubuh dibanting-bantingkeun. Hoi Teng, manye kapiheulaan ku akang Teng. Ya komandon geus beres yo. Manye masih kena huthead kitu Teng. Gancang bereskeun Teng. Sirawing harita ngagorowok ka si Banteng Bulung. Si Banteng Bulung ngagerem memang lawan anu duaan deui kawilang rada lingas oge jeung pelit ulin silatna. Si Banteng Bulung ngadenge Sirawing geus bisa ngarengsekeun tarungna gancangna keranan tanaga jeung tata gerak ilmu silatna. Teu wudu dua lawanna jadi kadeseh jeung galagapan suku jeung leungeun si Banteng Bulung najong jeung ngetig leungeun katuh lawan anu nyekelan pakarang. Hiup brot dua. Wadah! Dua lawan si Banteng Bulung pating gararo tulang leungeun asa pararotong bedog dina leungeunna ngaceleng jauhna keranan. Meme sadar kana kaayaan karasa awak aya nu ngangkat ka luhur si Banteng Bulung ngangkat dua lawan ku leungeun kenca jeung katuhu geus di luhur terus awakna diadukeun ku si Banteng Bulung. Ya, darmodnya. Wap, kebut. Waduh, ngagrau panjang harita nusa terus nating kulahek sirah nanti arusik deui. Si Banteng Bulung nyusutan kesang dina beungeut narik napas panjang. Ngareret ka Sirawing terus seuri bari nyarita. Ngurang oge nganggeus meres ka ngawing-ngawing. Wah, najan ngopatan naping teu bener-bener jago euy. Ngentengene lawanna ka ngawing-ngawing. Alah, bener kitu Teng. Keun lah sinating kulahek heula leureuh kenya. Ngan anu bieu mah bae basa beda deui ngagebotna Teng. Bu aya tulang nu potong eta mah Teng. Wah, mulai ka ngawing-ngawing numan jalamangan nung itu mah mudu diwara Kang.
Murang ajar wani-wani ngalawan Kang Uing. Mamakannya mah meres ngamun kieu mah. Meres. Nya bener teng. Aduh, meres teng. Sok ade Nyai Untari. Lain kalah kanyang ngirbari ojeng ngurungkut kitu atuh. Ieu Kang Rawing ya pahlawan Nyai geus beres ngalaksanakeun pancen bager geulis. Kabogoh akang. Si Rawing harita ngagupayan ka Untari sangka nyamperkeun ka manehna. Ari Untari memang masih keneh kasih marewas kareurenakeun. Heuda puguh teu nyangka upama si Rawing nying hareupan opat lawan bakal aya di pihak nu unggul. Sokomo geus pada nyaho yen Subala jeung Sujali teh jago sakemaran anu dipikagigis ku jago anu sejena. Gancang Untari mulu nyamperkeun ka si Rawing. Abi teh nyangki Kang Rawing bakal unggul padahal dihurup keopatan, Kang. Nuhun salamet mah Kang Rawing. Nya kitu atuh da ari sagala rupagen. Ulah sok songong borongongong. Ulah sok bari jeung songong borongongong. Kayak kasongong we digedekeun. Aduh. Piraku be atuh da kurarasan makang teh teu napak dina jalan anu salah kitu. Manye make kudu eleh kumaha lamun geus kieu Nyai. Untari muterkeun paneutupna ka sakur nu geus pada rubuh. Paling akhir ningali kalabah Subala jeung Sujali anu kerting puringis bari hargu nganahan ka nyeri. Duka tuh Kang. Abdi teu terang nyangakeun we eta mah kumaha saena kumaha Kang Rawing abdi mah. Untari bangun anu bingungeun geus ningali kitu mah. His. Betepul ge atuh bekel kabalik deui ka akang. Kumaha geus kieu ya teng yo. Si Rawing ngaredet ka si Banteng Wulung nu geus deukeut aya di dinya. Nya, namun geus kitu mah urang nyarita be ka manehna. Ngabehanana ka ngawing-ngawing. Ngamun nyoba-nyoba deui ganggu ka Nyai Nguntari, ngengke ku urang bakal dimaihan ngitu be. Ngari cek nguing maka ngawing-ngawing. Bener ngente Nyai Nguntari? Nya, bener. Ngungek nga akang atunya. Untari seri leutik kasih Banteng Wulung bari ngawalon nalaunan. Teu langkung eta mah. Nyangakeun kumaha saena wae. Margi abi bingung tos kieu kedah kumaha. Kitu ari pangimut abi mah. Mangga nyangakeun. Aduh, nyeri Kang Uing Kang ngawing-ngawing. Nguntari ngesepeun meureunan Kang Uing-uing Kang ngawing-ngawing. Aduh, Nguntari resepeun meureun Kang Uing Kang ngawing-ngawing. Nyada ngakangan tengok ngasep ngatu Nyai Nguntari. Cicing heula teng. Tang wakaje ngalayu heula segala rupa yo. Acan beres urusan teh. Lantaran Untari masrakeun ka urang. Kapaksaina urang anu kudu mere perhatian si Subala jeung Sujali. Oh, bener kitu Kang ngawing-ngawing. Bener gitu Kang ngawing-ngawing. Beja-beja bengayon yang ngamun ngabehanana masih kening manasaran. Ngayon neruskan doing gelut nang itu. Sok ngurang oke masih kening ngayang narung lah. Ayo, ayo namanya jeung akang urang nyamperkeun ka Subala jeung Sujali. Urang omonganan ku akang ngarah jadi perhatian keur mereneheunna. Untari dicekelan leungeunna leumpang ngarendeng jeung si Rawing. Terus nyamperkeun ka Subala anu keur ngahargungan bari masih keneh tacan bisa ngoneal hudang. Nya kitu di Sujali adi kemarna anu memang teh jauh ti Subala rubuhna teh. Si Rawing ngabagi paneteupna ka Subala jeung Sujali teu lila terus muka caritanana. Tah, kubala mun geus kieu ya Subala. Oke Sujaloy. Nah masih kene boga karep pikeun ganggu ka Untari. Sedengkeun kuring jeung Untari teh moal liladi bakal kiwin ye sarta kuring cicing di dieu. Lamun teteh lah arek ganggu ka kuring ngandung harti.
hanya kapaksa we nita si Banteng Wulung dulur kuring sangkan diparotong-potong ke lengan jeung sukuna. Daek hirup bari lengan jeung suku parotong teu bisa dipake. Pikir mah pikir baca mah. Di kumaha Subala oge Sujali. Sujali ngareret ka Subala lanceuk sakembaranana. Sigana teh manehna mah geus teu bisa atawa wanian ngomong, sedengkeun Subala katingali parobahan beungeutna oge ayeuna mah. Nu tadina garang jeung galak teh bener-bener jadi sieuneun ku si Rawing. Ampun we Rawing kuring teh. Ulah nepikeun ka dipotong-potongkeun ku si Banteng Wulung. Aduh. Sasangklang katinggalina teh. Aduh. Nyumateuk sasangklang eta teh ku kuring geus dibejaan ulah nepikeun ka binasa kan jadi lawan. Lamun diantepkeun mah beak ta ceuli jeung bujur teh dicetrokan ku si Banteng Wulung mah. Daek bujur disogot ku si Banteng. Sing karunya we ulah nepikeun ka kitu Rawing. Kula ampun, kula teh bener-bener moal wani-wani deui ganggu ka Untari. Ampun. Bener ya, ampun teh ampunnyaan ya. Kada ya ulah sapeda dihareupeun kuring ya. Ulah coba-coba ya nipeng ya. Siapa mungkin bakal kanyahoan bogo kuring bakal tumetep cicing di dia jeung ni Untari. Nya jadi salakina. Si Rawing ngahaja nyarita kitu sangkan Subala jeung anu sejena moal wanian deui daratang ka dinya. Tapi apanin lamun teu salah mah geus boga pamajikan saderek Rawing teh geus kulawargaan cek beja mah. Subala bangun asa aya dina caritaanana. Hanyakeun bagus boga kulawarga ogen atuh ari sukanaeun mah nyi Untarina ari ridoeun mah. Entong boroning kakara boga anak sanajan geus boga incul lamun daekeun ambewena ngerik naon. Bener kitu teh. Untari anu menang atau anu memang geus regreg hatena teu ngarasa sieun ayeuna mah ku Subala jeung Sujali sabab gigireunana pancuh nangtung si Rawing nu tadi geus kabandungan kumaha ketak jeung wawasena. Kang Subala oge Kang Sujali, abdi teu miharep kajadian deui tindakan seperti kamari-kamari anu akhirna abdi kapaksa minang saraya ka Kang Rawing nyata kabogohna nu sakedeung ge bakal kawin. Tong asa-asa nyai da memang kitu kanyataanana. Taina abdi rek nalek ka Kang Subala oge Kang Sujali nah masih kene tetep penasaran hayang ngahak kana raja kaya kolot abdi Kang atawa kumaha. Subala anu tadina garang jeung barangasan ka Untari teh ayeuna mah teh beda ti bueuk menang mabuk kumisna oge tingkulape sigana teh nya kitu di Sujali katut anu sejena. Teu lila Subala nyarita malah bangun anu sieun di ayeuna mah ku Untari teh. Hampura we akang teh nyai, akang teh bener-bener masa salah. Hampura dosa jeung kasalahan akang salila ieu memang geus nyangsara jeung nyiksa ka nyai. Akang geus moal wani-wani ganggu deui ka nyai. Bener ieu mah akang janji, akang sumpah nyai. Untari ngareret ka Sujali nu harita katingali tungkul teu wanian tanggah neuteup ka Untari. Kang Sujali, kumaha ina sikep Kang Sujali? Cobi abdi minta jawaban ti Kang Sujali. Kumaha Kang? Sujali tanggah beungeutna neuteup ka Untari. Riuk beungeutna malah leuwih alum jeung sieun batan Subala manehna mah komo sigana teh. Kang oge nya kitu nyai sarua we bener akang janji moal wani-wani deui ganggu ka nyai. Hampura Kang hampura kabina-bina hampura moal kumaha wani-wani deui moal nyaan moal akan hampura sakali deui ni Untari. Si Banteng Wulung nu milu ngabandungan sarta ngajanteng nangtung di tukangan si Rawing jeung Untari milu nyarita. Nuna mugun ngoge ngamun geus nyieun kasalahan mah ngosok mentang ngampura nganu ngosok madahal mah waktu ngernyiun kasalahan mah ngenteng inget-inget nganna dosa ngejung kasalahanana
mudu-mudu nama dipotongkeun bebong na ngarahnya gemak ngatena nyai nya murang motong-motongkeun bebong na ku ngakang nyai. Ulah Kang Banteng, abdi masih kene bisa ngahampura ngan lamun tetelanya jalir jangjina sarta cidra sumpahna sarta wani-wani ganggu di kajisim abdi wajar eta malamun ditindak ku Kang Banteng tong diberi diampun Kang. Wah, ngamun kitu mah ceneon-neon nu mamakannya mangaringakang ngumaha nyai nganu menting makannya mah marentati nyai nguntari mah tingwa ngakang dinaksanakan. Si Rawing kadengi cumarita deui. Tah, lamun geus kitu mah ayeuna mah gancang taringgalkeun ieu patempatan kuring ayeuna bakal asup ka jero imah ye. Ingetkeun entong lila-lila di dieu sabab dulur kuring si Anteng ieu mah lamun masih keneh ningali musuh cariting di dieu artina eta teh nangtang jadi meurinan dipotong-potongkeun beheung teh. Dipotongkeun beheung teh pikiranin atuh nya da keur naon hirup oge atuh ari sirah mulahe kana tak-tak mah. Naon hirup oge atuh sirah mulahek mah. Moal payu meureunan. Bener teu sok kuring dibere waktu tah ayeuna mah hayu we urang ka jero imah nyai akang hayang ningali indung nyai. Si Banteng Wulung milu ngarojong caritaan si Rawing. Ngayo ngarudang sia nyanyi ngabehannyana ngamun ngengkeng nguing ngaluar ti jerong imah masih kene ngaya ngentong nyalahkeun nguing ngamun sirahna mindahkeun na bujur. Geus kitu mah si Rawing jeung Untari lempang bareng asup ka jero imah. Si Banteng Wulung oge muru asup ka jero imah nepikeun kadongko asup ka jero imah na oge da puguh jujul teu asup kana lawang panto. Nyata kana lawang panto imah Untari ayeuna mah anu nungtun leungeun si Rawing dibawa asup ka salah sahiji kamar. Bener we di jero kamar teh nyampak awewe kolot anu harita ngayak-yak teu bisa hudang-hudang acan sigana teh. Dina kayaan gering ripu awakna geus pegang panon cekong ngalok ka jero. Si Rawing netep antep ka indungna Untari nu ngagoler di leluhur kasur dina kayaan anu memang matak pikawatireun. Tah ieu pun biang teh mangawe tinggal ku Kang Rawing meni mata kuatir kieu kayanan oge Kang. Cobi atuh abi tulungan Kang manawi Kang Rawing tiasa ngalandongan pun biang. Malgi naon hartosna ieu kakayaan upami pun biang dina waktos ieu teu tiasa damang. Tulungan Kang Rawing. Ari Untari sorana dumareuda jeung ngageleter gambaran tina hatena nu bener-bener hayang ditulungan ku si Rawing. Si Rawing neuteup ka Untari bari nyarenge seuri terus nyarita lalaunan. Nya dagang batu lain dukun nyai teu bisa ari ngobaran nu geuring mah. Nya bener geus boga kayakinan nyai yen ieu anu jadi indung geuringna teh lantaran pokalna jalma nu jahil nyata ku werjerit werjit atawa ilmu telu. Ari Untari sorana dumareuda jeung ngageleter gambaran tina hatena nu bener-bener hayang ditulungan ku si Rawing. Si Rawing neuteup ka Untari bari nyarenge seuri terus nyarita lalaunan. Nya dagang mah lain dukun nyai teu bisa ari ngobaran nu geuring mah. Nah bener geus boga kayakinan yen nyai ieu anu jadi indung geuringna teh lantaran pokalna jalma nu jahil nyaeta ku werjit atawa ilmu telu. Meneres telepat Kang. Eta teh numutkeun jalma nu tiasa margi pun biang teu damangna teh memang dadakan. Cobi emutkeun ku Kang Rawing. Nembe oge 4 dinten teu damangna pun biang teh nanging kaayanan atuh sakiripuna. Tulungan pun biang teh Kang Rawing. Kelanan nyai kelanan. Akang ayeuna rek nanyakeun heula ngaran indung nyai teh saha? Asa teh ngaranna teh podoy akang teh asa can diwanokeun. Ibu Fatimah Kang Rawing wedana Kemis nawitan teu damangna teh pami telepat mah dinten Senin Kang. Si Rawing ungut-ungutan bari ngitung ramo leungeunna. Nyerenge seuri deui bari nyarita lalaunan. Make jeung ngitung ramo segala rupa. Sigan heueuh akang teh pinter atawa bisa ngubaran. Jadi Ibu Fatimah teh wadana Kemis mimiti geuringna teh Senin nya. Atuh eta mah ninggang Dipati Lara
Ningang dipati bisa nyai. Aduh, nyaan ya mah ya. Boga bener ilmu telu alias meregit ya. Untari leungeunna nyekelan pageuh kana leungeun si Rawing. Panyekeleun anu ngandung pangharapan anu kuat sangkan si Rawing bisa nulungan anu jadi indungna. Abi percanten Kang Rawing. Kang Rawing bakal tiasa ngalandongan pundiang anu ayeuna mubuh matak pika salempangeun ka ayaanana Kang. Omat ulah teu ditulungan Kang. Ari keur akang mah lamun nya bisa teu neun-neun. Manya make jeung arek ngoretkeun kabisangan satadina be teu sasanggupanan teh bisi hayo kenyanggupan bisa cageun ari pek teh nu geuringna angren nyumprak apanan meureunna akan ciwakeun ka asupna dukun lintu penyakit matuh kitu teh nyai. Mana we geda tinggalian ku Kang Rawing. Pang-pang namo pami dina wanci wengi sok teras-terasan jejeritan Kang. Panon ngaburilang mulan mul matak pikasieun abdi sok sieun pami ningali pundiang dina kaayaan seperti kitu. Tulungan atuh Kang Rawing. Si Rawing katingali ngadeukeutan ka Abah Ibu Ratimah indungna Nyi Untari. Nyabak tarangna terus nyabak beuheungna. Memang ari awak mah biasa-biasa we ngan panon waktu dibelelkeun ku si Rawing katingali bet geus eueuh cahayaan. Keuneun. Ayeuna akang rek nanyakeun ye ka Nyai ari salila ieu kungsi gering nu ripuh kieu teh Nyai. Nya hatina teh memeh sugala jeung sujalik aya ka dieu kungsi indung Nyai gering cipuh kieu teh henteu ye. Untari gideug bari ngawalon. Teu can pernah Kang. Malihan we ayeuna we anu kawilang pangabotna teh. Nu tumaros kitu geuningan Kang. Ngat teu atuh hayang beak Kang nanyakeun kitu. Ayolah urang ka tepas deui na Nyai. Ngobrolna teh bet kurang laluasa di tempat deukeut nu gering kieu mah ye. Duanana terus kaluar ti jero kamar Ibu Ratimah. Muru ka tepas imah si Banteng Bulung diuk sila dihandap bari nyarande kana tembok. Wah, umah Kang ngawing-ngawing. Ngantingali na Nyai Untari bet nyedih nitu ngeningan. Munaon, ngaya naon bet nyedih gitu ngeningan Nyai. Eta tuh. Kunaon nyedih geus pohon jadi indungna geuring teng. Bener nyaan geuring ripuh teng. Geus teu bisa neon-neon malah pangacian mah geus teu pancag buktina akang jeung Untari oge geus teu dipalire deui sigana teh. Untari netep pinupan harapan ka si Rawing. Teu lila terus carita deui. Muga ulah teu ditulungan pundiang teh Kang Rawing. Margi naon hartosna bi leupas tina tindakan Kang Subala ka tu Sujali pami dina waktos ayeuna bet kieu kajadianana. Komo pami pundiang dugikeun ka hanteuna mah. Teu ridho abdi mah Kang. Nu matek ayeuna Kang rek ngajakan heula ngobrol ka Nyai. Jadi gering ripuna indung Nyai teh sanggeusna aya Subala jeung Sujali nya ka dieu. Tah ayeuna Kang rek nanyakeun geringna teh kungsi utah geuting teu. Edah. Akang siga dukung ya, siga dukung teh ya. Memang kantos Kang. Dina wengi kamari malah kawilang getih hirup lalambaran. Abdi teh salempang dunya teh bet asa kiamat ari manawi teh pundiang bakal teras ngantunkeun. Nya harita abdi pataros kana tiasa nu aya di ieu lembur. Nanging kitu kasauranana di pundiang teh cenah dibarejit Kang. Anjeunna teh tiasa nulungan sareng teu margi ilmu anu mentangkeun eta kakuatan langkung hebat batan dirina. Si Banteng Bulung netep ka si Rawing bari terus nyarita. Waduh, ngarunya ngatukang ngawing-ngawing, mulang nulungan mulang ngagok ngatukang, anu momoko nama ngindung na Nyai Untari ngalang umangog kudu ditulungan ka ngawing-ngawing. Nya lamun akang bisa nulungan mah teng, lamun teu mah nyadakang teuing atuh ari kanu kikieuan mah. Iraha teuing bisa ngubaran, bisa sote lamun kana tatu di jero alatan patelak ngadu kakuatan kakarakang bisa ngubaran. Napina ngapanan ka ngawing-ngawing bisa niangan pingubareunana Kang. Miraku ka ngawing teu bisa nulungan jalma ngandungeun aku misaya jalma jahat ngatawan delek ka Kang.
Si banteng bulung bet milu karunyaeun sigana teh kana nasibna Untari. Nuhun Kang Rawing, bila kula tega ka abdi ulah kagok ngulungan Kang. Abdi ridho keneh dirampas ieu harta bana sareng raja kaya batan kenapa pisah sareng Punbia. Nya pami dina kayaan wajar mah teu naon-naon nanging ari dina kayaan sarupi kieu mah. Abdi teu temikeun Kang, abdi teu ridho Kang Rawing. Nyada Kang ge sarua betu mikeun ari kudu ningali Untari Tunggara mah. Sabab keur naon akang nulungan ngalepaskeun Nyai tina pangaruhna Subale jeung Sujale lamun ayeuna nu jadi indung angger ngelayang jiwana. Tenang Nyai tenang, ngan akang teu janggi ieu nyaan ata nyaho ari urusan jeung anu kieu mah Nyai, ngan akang oge boga kayakinan eueuh deui sumber kakuatan pikeun kaayaan di alam pamenangan kajaba ti Gusti Nu Maha Suci Allah Ta'ala. Nu matak urang kudu minta tulung iwal ti ka anjeunna. Jadi ku ayeuna kitu Nyai teh ulah wakas sedih. Sakuduna mah dina batin teh mantengkeun pangdoa, dina harti munteuang kan kumaha kawasu. Ngantikeun katang tuan ti akang mah sigana bae mal bisa ari ngubaran ayeuna mah. Tapi kuduna teh engke ngadaguan heula meuting. Sabab jadi inget ka guru akang Ki Debleng sok ngadongeng datang nawargi teh dina wanci peuting. Jadi ku ayeuna kitu kakaran ke peuting akang bisa ningali kumaha kayan indung Nyai. Nah bener aya nu ngawejerit nu ngawargit eta mah memang gering penyakit biasa nya penyakit kolot gitu. Amun bener teh tela anu ngawarejit Kang Rawing tangtus tiasa Kang. Eta mah cek akang tadi urang muntang tulung we kajat Maha Kawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya deui anging anjeunna anging mantena anu bakal ngadamangkeun. Kusabab mang pirang-pirang penyakit mang ribu-ribu juta-juta malah teu kaitung rupana penyakit kabeh gaya ubarna. Iwal ti ajal nu ubarna menyai. Waduh, namun bener tetelang indung Nyai Untari teh ngayan nu ngeluh. Nerus kumaha cara ngubaranana Kang Ngawing-ngawing? Nya cara ngubaranana mah kubar. Ngan anu leuwih ampuhna mah kudu neangan sumber kakuatan anu mentangkeun eta kakuatan ilmuna. Anu saterusna urang kudu bisa meruhkeun kakuatan ilmuna anu ngirim kakuatan ka indungna Nyi Untari. Kitu teh. Nyi Untari paneutupna ngandung kasalempangan. Sabab si Rawing bet siga nu kurang daria dina negerakeun caritanana. Kumaha kitu geuningan Kang Rawing mah bet sapetos nu kirang daria. Dina sasauran teh kumaha maksad Kang Rawing teh tiasa kunulungan pun biang Kang. Itu kira. Itu si Nyai Untari benda percayaeun ka akang. Kieu ya Nyai nya, ari akang mah teu bisa ari kudu milu sedih mah. Sabab lamun urang kabeh sedih, saan rek bisa ngahubir. Ngahubir ngahibur. Maksud akang teh, tah ayeuna nya bieu akang ngomong ka tang tuanna mah kudu ke peuting sabab kudu kanyahoan heula bener henteu na indung Nyai kena kujerit. Nah, itu boleh tah teh. Ulah pedang ngadenge akang ngomong siga nu teu darian teu boga maksud nulungan indung Nyai. Tenang cek akang oge. Bener teteng? Bener Kang Ngawing-ngawing. Murang mah mokona mah kudu tenang we Nyai. Sabab namun teu tenang nang tukang ngawingna oge bakal ngumpur. Nganu menting indung Nyai bakal nyager deui. Miraku be Kang Ngawing-ngawing teu bisa nulungan. Jadi urang mudu ngadaguan datangna beuting Kang Ngawing-ngawing. Yang ke peuting daguanana. Ari sabab cek guru akang Ki Debleng baheula kungsi ngadongeng. Datang na wajerit warjit masuk dina wanci peuting. Kitu tak. Sok enya mah nya nyediakeun keur akang be jeung si Anteng yo nya da beuteung kudu sian meureunnan. Sok. Untari jadi bareubeu beureum pipina. Bet jadi kaeraan dikitukeun ku si Rawing da puguh memang tacan cai-cai acan. Kitu teh mah lantaran muka rasa gempeur meureunnan, lantaran ningali kaya nu jadi indung sakitu pikasalampangeunana. Untari terus meloyong karohangan tukang. Si Rawing katingali kerung dua halis nameh tepung siga nu keur mikir. Ningali si Rawing ngahulang si banteng gulung terus nanya.
Naon nyiga-nyiga nganukel mikir Kang Awing-awing. Wah, niniga siga nama bakal daangan nikmat je Kang Awing. Nikmat bedi dinya mateng. Cicing akang keur mikir yo, konsentrasi yo. Nya dari nying hareupan anu kieu mah terus terang be akang mah kurang pengalaman. Ngan akang boga kaya eunan, ilmu naon bae sumberna mah atawa pancerna iwalti kakuatan numur beng alam. Ngan mudah-mudahan be urang bisa nulungan indungna Untari. Nya momokonna mah kudu dibisakeun be Kang Awing-awing. Karunya geningan nulis ngetanya Untari teh Kang. Tadi ngoge ningali bae Kang Awing. Nyiga nama ngayon nama ngeus ngentenionon Kang. Mangamunya Untari bogo-bogo kaunya. His, eta seuri tong tarik teuing. Kumanya we teh di jero imah ayeun guring. Leung lamun lalaunan seuri teh. Resep bogo kaunya Untari, ulah terus masket kana hate teh. Terus terang akang ngabejan ulah wakan nembongkeun rasa bogoh. Lamun ambewena anu henteu mere jalan bisi nyeri hate. Inget pengalaman baheula waktu ditipeng ku Nyi Narsia. Bener teu? Awewe teh sarua teh henteu marukanyan teh maneh mah teu nyahoeun. Aya nu kitu, aya nu kieu. Teulilah katingali Untari datang mairan opieun jeung inuman. Geus kitu terus ngarobrol di tepas imah anu pikeun Untari mami harap sangkan si Rawing jeung si Banteng Bulung tetep aya di dinya samemeh indungna bisa cager deui pulih sabihara-bihari. Anu tangtu pikeun si Rawing mah kawilang berat oge pamenta ti Untari teh sabab dirina daek teu daek kudu ngetrukeun pangarti pikeun mulihkeun kayan indungna Untari. Sakumanu dicaritakeun ku si Rawing mangsa peuting datang ngalimpudan alam katingali kayan di jero imah pangpang namah kayan Untari bangun anu teu tenang hatena. Peuting geus ngalimpudan alam malah kadenge sora papaes peuting nu marengan jajah pangisi alam pikeun ngalam atawa pikeun ngambah alam impian. Sedengkeun di tepas imah si Rawing jeung si Banteng Bulung katut Nyi Untari katingali guntreng ngobrol lalaunan. Ya hari abdi mangiringan we kumaha saena Kang Rawing. Nu jelas pembian teh kedah katulungan Kang. Janten abdi ayeuna kedah kumaha Kang. Tah Untari mah wayahna kudu digigireun Ibu Rati mah. Nya, jadi supaya pokoknya di tepas imah bisa jelema jahat. Nyasanya oke aya maling ka dieu, dengekeun akang bakal aya di luarnya. Pokoknya abdi mangiringan. Dah, Untari enya wayahna kudu digigireun Ibu Rati mah indung Nyai. Sedengkeun Banteng Bulung kudu ngajaga di tepas di tepas imah gitu. Ngarek naon itu Kang Awing-awing. Rek naon gitu. Yo. Awas dah. Ikan dengar suara anjing. 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 Ngarek naon itu Kang Awing-awing aya di luar ngatung-ngamun gitu manici Kang. Naon makin nyebutkeun litik segala rupa. Ulah macam-macam ya teh ya. Akang di luar hayang bisa ningali kana kayan di luareun imah. Sabab nurutkeun katerangan guru akang upama memang aya korban kakuatan kiriman, sok aya nu datang teu beda ti sato. Aya cahaya nu bakal nuju ka lebah imah anu ditujuna. Kitu teh teh hati. Mentong mendotot ngatu Kang Awing-awing ngarinyo ganding dengan Kang Awing mangarek kagak bagadang nyerangan minta ajak-ajak Kang Awing itu ngarinyo gante. Oh jadi merenan Kang Awing ngarek ningali kayaannya.
nya itu ngan ulah loba tingeusian beuteung peuting ieu mah yeuh pokona mah ulah bareg teuing barang dahar peuting ieu mah sabab urang mah sare engke wanci tengah peuting naon anu caritakeun ku akang teh bakal dilaksanakeun ku kumaha ka arti teh wing wing kumaha teh anteng ulung lah omon Si Rawing ngareret ka Untari oge ungeuk bari ngawalon. Kartos Kang Rawing nanging pamila ros tepun biang teh aya anu ngaberjit kedah kumaha tindakan urang Kang Rawing. nyari geus jelas kitu mah tang coba urang kudu ngayakeun tindakeun ngankeun bae eta mah urusanna urusan akang nu penting ayeuna mah urang ulah nepikeun ka sare ke ayeuna akang rek nanyakeun pugu aya anu poho teh Bade naruskeun naon Kang Rawing? Ari Subala jeung Sujali bogan guru nya moal bisa boga kawani jeung kabisa kitu meureunna lamun eueuh guruna mah suga nyai nyaho saha guruna Subala jeung Sujaloy. Untari katingali ngahulang cukup lila. Bangun anu keur nginget-nginget ka hiji ngaran atawa kaayaan teu lila neuteub di ka Si Rawing bari terus nyarita lalaunan. Ayeuna mah emot abdi teh Kang. Memang leres teh lepat Kang Subala jeung Sujali teh kagungan guru Kang. Malah kabilang jago kolot anu nurutkeun wartos mah memang elmuna oge tos teu aya anu mampu mapakan. Jenengan teh paminta lepat mah mah gabug inten. Kabilang jago kolot memang duka di mana ari ayeuna mah Kang? Sah? Mah gabug inten. Alah eta ngaran sigana mah tukang inten meureunna nya mun make inten segala rupa. Gila, ari eta mah gabug inten teh ayeuna di mana cenah? Nabi abdi teu terang ari perkawis eta nama teu terang Kang Rawing nanging nu kakupingku abdi mah Subala sareng Sujali sok nyebat-nyebat eta jenengan kitu tah Kang. Si Banteng Wulung katingali curing hak neuteub ka Si Rawing bari terus nyarita. Wah, uing jadi kangingetan yo ka ngawing-ngawing. Namun ternyala mah ka ngawing-ngawing ngeyang waluki ngakinguing ngong si ngomon. Nyena boga dulur sang guru nganu ngaranna gabug-gabug. Nya gabug ngabug inten Kang. Wah, ngamun kitu mah geus nyarua ngolot na ngejengaki nguing tukang ngawing-ngawing. Tah. Syukur lamun kitu mah. Ayeuna Kang rek nanyakeun ka Anteng Ulung. Cek inget keneng teu? Inget teu? Nah eta anu ngaran Mbah Gabug inten teh sajabana ti boga ilmu silat. Nah bisa kana ilmu nu sejenna. Nya ieu mah bisa teu kana ilmu warjerit. Cek inget-inget teh. Si Banteng Wulung katingali ngahulang cukup lila. Malah make jempeureum sagala rupa bangun anu keur mikir jero nakeranan. Teu lila si Banteng Wulung neuteub seukeut ka Si Rawing terus nyarita deui. Wah, nguing inget ngayeuna mah ka ngawing-ngawing. Nyanehna teh ngenyang eta Mbah Gabug nginten teh memang bisa nganang ilmu-ilmu gaib. Ngan ngenyang waluki ngenten nerangkeun nu leuwih jelas. Nganu penting memang itu kayaanana. Tah, aya berai-berayan di geuningan ieu tah. Ieu mah kakara sawangan akang nya. Jadi bisa bae Subala jeung Sujali minang saraya muntang akal ka guruna sangkan ngaheureyan indung Nyai kalawan harapan engke teh kabeh harta kakayaanna nu aya di dieu jadi milik manehanna duaan. Untari harita neuteub antep ka Si Rawing terus kedah dilisan. Lamun teh maknya kitu bener-bener tega jeung kaniaya Kang Subala jeung Sujali teh beuteung make rasa perasaan teh memang nepikeun ka kitu tindakanana teh. Geus jelas apenan ka Nyai oge henteu sirikna henteu sirikna hayang maehan rek teu kejam kumaha nu kitu. Tapi ieu mah kakara sawangan bener jeung henteu nama duka teuing ngan bisa bae sawangan akang teh memang beneran loyo jeung kanyataan. Kumaha tunduk teh Nyai? Ganjing. Tundun teu. Henteu Kang Rawing. Nambe abdi peureum teh sanesna naon mun ngabayangkeun upami pun biang dugikeun ka hanteuna alatan saya batur. Kacida nyerina panginten abdi hirup cuang cieung sorangan di ieu patempatan. Benda cuang cium. Apeun aya akang. Apeun aya Kang Rawing. Dakang oge daek ngabaturan Nyai atuh. Nyaan sumpah. Kelana Nyai akang terek nanyakeun deui ka Anteng yo, Anteng Ulung.
Nanya naon deui Kang Awing-awing. Kung si Sugan yang waluki nyaritakeun ka Anteng di mana cicingna eta Mbah Gabuk Inten teh nah matuna teh di daerah atawa lemur naon ta Sugan ieu mah kung si nyarita ka Anteng sok reung deui mikir sok mikir kenya. Memang bener caritan si Rawing. Si Banteng Bulung katingali kerung deui dua halis nameh tepung netep ka si Rawing gigideung terus nyarita. Masa nama tengungsi ngomong di mana nyicingna uing tengacan merenang adeng ngaya di mana tangan nungaran Mbah Gabuk Nginten teh Kang Awing-awing. Yang geus ada ngasih teu kongsi ngadenge mah. Teu kudu ngariripuh maneh mikiran anu teu bisa kapanggih laratanana. Awas lah nunutan teng. Wah, uing malain keur ngai nundutan teh lain Kang. Ngai teh lain nundu Kang Awing-awing. Ngan dia mah urat miwirang Kang merenan. Dang itu ngaring uing malamun murat bibir ngeras ngosok ngai. Aduh, nah ya maya si Anteng Ulung. Aduh, ampun. Nundu bateng lah. Kada yang ngomateng ulah nepikeun ka kasarean ningetkeun sapeting jeput peting ieu mah wayahna we ulah aya nu sare. Akang bagian cicing di luar nyai omat engke maturan indung nyai di jero enggonnya kada ulah terus nunutan lamun hayang kuat kutunu aya ubarna. Namun ubarna gitu Kang Rawing cobi atuh abdi wartosan supados abdi engke ulah dugikeun ka ngalengut nunutan Kang. Gampang pisan ubarna mah bayangkeun berupa akang terus samat dina hate 3 kali Kang Rawing Kang Rawing Kang Rawing Kang Rawing Kang Rawing. Abdi ulah tunduh Kang Rawing abdi ulah tunduh. Sakitu ubarna mah. Si Banteng Bulung panasaran di lamun teu milumairan caritaan teh harita ngomong deui. Meninggal ge nyambat ngaran ngakang Nyai. Kang Anteng, Kang Anteng, Kang Anteng, ngieu ngabdi momokeunnya mah ngulah nunduh itu ngabdi sing ngulah nunduh itu Kang Anteng. Sakitu ubarna mah. Si Banteng Bulung penasaran di lamun teu milumairan caritaan teh. Atawa maca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahumma baksakeun kayaknya supaya ngulah nunduh. besok aja aya wae baru di Bandungan. Nyakon bae sakali-kalian mah Mandungan ulah Nirebonan ulah Nyemarangan Semarangan Mandungan. Deh, mung be tama eleta si Anteng atuh panon buringas marek edan meureunan ini teng. Kahibunnya ya Kang di dia menyainya Cek si Rawing ningali ka Untari anu memang harita daek-daek jadi seuri bet ngurangan rasa kasedih jeung tunggarana. Untari imut bari beureum pipina beki nyaho ayeuna mah kana kaayaan pribadina si Rawing oge si Banteng Bulung. Oh, lain gitu Kang Awing-awing. Moko-mokonya mah ngayang Kang mah masih nyenang Nyai. Mokona ngaringa Kang mah ngejeng Kang Awing-awing moal nyambotong samotong nulungan Nyai. Nyabab nyamun di nyamotong mah moal ngeunah. Nya kitu Kang Awing. nyangan kade calawak deui heuai ta. Lainna naon teng sabab lamunnya indung naon tari benang ku ilmu kiriman ti batur upama Anteng ke kasarean bisa-bisa keunakan ka Ateng eta Kang mah beul ngabijaan teh. Si Banteng Bulung panon jadi buncelik netep seukeut ka si Rawing. Bari terus nyarita. Wah, nganu bener we Kang Awing-awing. Ngantong sion-sion kung nguing Kang. Dimantingkeun we kung nguing ngamun ngengkeng aya nu datang Kang Nguing mah.
edan nu datang teh jelema lain oge ilmu atuh ari katingali guluyurna jeung jentulna mah teng jeung dilawanan oge lain ku jurus atuh nu kitu mah teng moal bisa ku jurus nah masina nu datang teh mbah gabung intena langsung jadi ngatung-ngamun gitu mah meureunan ngese ngalawananana ka ngawing-ngawing nu mata eta mah dilawanan kudu ku bateun teng dilawananana teh kudu ku bateun ku lemes deui kateuing akang oge dacan pernah ari ngalawanan nu kitu mah ngan kung si ngaranapan teh waktu si keling kasandingan ku hayang waluki aki anteng jadi jelas rahasia alam teh memang loba keneh kaahenganna teng lebah dia memang kajembaran atawa kaagungan anu maha kawasa jadi ngamun gitu mah nguing teu bisa nyare sanajan nyakedeung oge sang rejep ngoge teu bisa ngeta teh Kang nya moal bisa tuh teh teu meunang ngabejaan teh bisi cilaka be akang mah nya ngamun gitu mah nguing nurut ka Kang ngawing-ngawing ngarah ngenten nundu mah moduna dibaturan ku Muntari Kang siap macem-macem wae canteng mah apana Muntari mah kemit indung lagi rongon cicing mah di dia anteng mah bet akang oge apanan di luar sorangan pogo dibaturan ku anu geulis betah marukanan teh ngahaja si Rawing terus ngajakan ngobrol supaya henteu tuluh sanggeusna wanci beuki karasana peuting malah hawar-hawar kadenge suara anjing nu babaung di antara suara papais peuting anu sejena si Rawing terus nyarita ka Untari jeung si Banteng Gulung jadi ayeuna mah meujingna geus waktuna akang kaluar ti jero imah anteng tetep di dieu terus nyai wayahna asup ka jeronggonnya tadi ulah geumpeunnya ya bisi aya naon-naon mah dina hate muntang kanu maha kawasa ngadoa sabisa-bisa dari maha kawasa mah maha uninga jeritna batin tang tu uninga tong keung nyai enggak Kang Rawing ku abdi diestokeun pisan naon pinu disaurkeun ku Kang Rawing enggak Kang Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari hatur nuhun permios.